Urang ajak gelut cek aing sok. Mana lah macam-macam ke jelema ieu. Ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding anya cerang neangan lawan can nyaho digeti sorangan. Cobaan tah silana dak ngor kulingis. Kuat modar. Ngebejakeun. Nepi ka jiga ubur-ubur. Kurang ngajar sia. Mane ulah gelut cing saha heuh. Sok ayo jeung aing geus sok. Carios ieu naga anu kakasinarga Arda Walika sampun dumugi. Datan nirata ngademen. Ewuh manggulingan rana denira berjuang ulang pikiran pilari ridon pange ay daek sameledok dah anu ngaguruh teh geuning teh perang gitu Gusti nu agung numur beng alam nepi karebuan kieu jelema nu perang ampun marebutkeun naon perang teh ya lain jelema mah parang wae ngapoe teh ya pinas ti karsayang tumampara ieu Arda Walika barang ningali ka tengah Tegal Kulusetra tari anu ditingali teh kabeneranana teh karna sedangkeun ari karna teh mirip Arjuna atuh binga sakalangkung barang ningali yen anu di tengah-tengahna teh samarukna Arjuna itu ujaring carita bengah amar wataso bingana kagiri-giri ya kagiri-giri hingkang samya ngalaga lawang salah numur beng alam nuhun pangeran teu salah dedeleuhan aing pasti eta si Arjuna dipanggihkeun siap aeh ku aing Arjuna dihak doh kumaha dihakan ku aing eta teh jelema kabeh keur perang runt teh aing modar mah moal teu pada ngagulung moal teu pada ngagulung aing ya ku aing didodoho sia Arjuna aing rek asup kana jero taneuh didodoho ku aing kana ngaran maneh sahabat menegara maksudnya ngaran maneh sahabat menegara apaan bieu ku sia diomongkeun hah ngaran aing teh nu bieu maknya yang ngaran nu bieu anjing kumaha nyin onangan aing kahatur nu bieu di bumi urang aja di podaran kowe orang
Allahu Akbar. Subhanallah. Ya dunia aliran. Dapat poek. Eta buksia heuh. Kurang ajar sia. What? Aya kitu Padma Negara teh. Tajongan bika kitu. Tajongan anak kitu-kitu teh masih Messi dulu. Nepi ka kitu eta tendangan ya. Siapan menegara maju Layu Arya tega berkerasa-rasaan sia hirup anjing aing ku inung bapak can pernah ditengah juga gitu aing sia meuni wawanianan teu nyaho aing anak menak kurang wes montong ditongengkeun goblok aing mah tara biasa menta nu biasa montong dikieu-kieu modar rasa sia buta di babat ku Aisyah ang pati pada pati hutang urang dek bae urang pun penting we yang Kang kade juragan Bima geus kitu mah deuleu ngamuk juragan Bima mah aur mah katahan deuleu juragan Bima mah ngamuk jeung waduk ge acak-acak manehna Hai sia ka aing goblok saja. Kita percaya. Gitu. Aing mun siapa aing mun siapa mun percaya da aing nyaho keur leutikna. Wah. Ngaran maneh Bima? Inggi. Inggi. Nu balik teh Bima atau Inggi? Balik teh. Ngaran aing Bima. Bima. Modar ku aing sia Bima. Sia teh pindah profesi Bima. Ya. Pindah profesi naon? Jadi petani sia teh? Petani naon? Gini eta mah walu. Lain walu ieu teh gada. Gada. Oh, gado. Kurang aja di podaran Bima sia. Si baba teh nyaho eta teh beusi goblok kena silah mah jangar sia teh bina-bina teh ieup modar sia anjing kena teh muning orang mengelok ampun ngagaranggu Ayah modal Yep. Yep. Yep.
Sok cabima jeung aing maju. Ieu beh dieu mana? Ieu di dieu, ha? Ieu beh dieu wah di dinya modar ku aja. Iya. Ieu di dieu es. Mana teu beudang? Oh ieu, siapa deh? Modar ku aing, modar anjing. Beda-beda teh karasa. Eta panon marojeng jas teh. Apa lah? Wah ditulungan boy. Lempang juga kuyup itu sih. Si cepot ini. Matuh. Du. Nyanyi Ebit bener. Awas ya genut ku aing. Teu nyaho aing nu datang balas dendam aing ke Bima ya. Ditanya teh aing. Kang, Kang Pati berapati tang urang wirang tuman ku aing. Hare-hare kitu. Awas ku aing. Boga rezeki. Kang. Saha-saha nu deket-deket ka aing dipabuk ku aing tuman. Anas menang mikir ya. Naon sia? Menta eta Menta naon? Eta gurame. Ini katanya cucukan. Aduh. Ayang, can ditanya can naon eta cucukan. Maka tengok yang buru-buru dijengjerikeun. Aduh, ampun Gusti Nu Agung. Eta teh mikirna teu tidu kana can puasa teh. Kemauan naon atau ya Kang eta Bandring nih bandros. Bandring aja mau aya buta meledak gor ku aing ya dikit tah. Mata. Wa tepejat babatokna ku aing. Pasti atuh. Dagor tuman jeung kabina-bina teuing. Sanu wani-wani neuteuk. Ana wenunok teu. Nih jadi ponok. Melit. Melit nih. Alah, jika loba ditek-tek aina. Seueur. Alah. Habis. Ajila mama kayak buta kau ngasa-asa. Tong asa-asa. Aduh, astagfirullahaladzim. Hampir eta. Lamun teu apa kana kopeahna jujebetun aing. Untung apa kopeahna teu paka duruk. Diduruk usaha. Ku aing Jail. haling. Jumanta. Si goblok. Aya naon Jum? Montong aya hareupeun aing dadang. Naon? Eta aing gebug naon tuh? Abang boga rezeki. Rezeki naon sia? Ning eta mah gurame. Gurame naon ning eta cucukan. Bina-bina teuing teh. Buta masa asa ku aing. Cenah cinta teh buta. Ngejar teh menang harta. Geningan
cenah pada satia majar badai gumelar bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak, dina lagu boleh kita seirama, tetapi tetap kamu musuh, aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh, aku satu kabuyutan. Hai orang yang mukanya juga cangcut. Jurigja, aku melihat muka kamu jadi pengen puisi. Betul mah yang gelut yang puisi aja mah. Ketika aku pergi ke gunung, aku sampai di atas gunung yang begitu tinggi, kira-kira 2 meter. Dia dongeng di Padang. Aku melihat ke bawah, begitu sungai terbentang panjang sekali. Aku turun kembali ke sungai. Ganeng goblok. Sada maling kunang sih teh. Kepodaran kuai sok iya. 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 Ndeu teu beunang. Karasa. Iya. Ndeu teu beunang deui. Karasa. Iya. Iya. Ndeu beunang. Bae anjing da lieur. Iya. 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 Wah, getihna mung 100. Hei. Mung 100 getihna Kang. Mana getih? Eta bieu getih. Ale-ale belegung sih teh. Getih kitu meh jiga. Ah, ale-ale aing nyaho. Meh jiga. Tuh, jiga mah nyaho kai getihan. Oh, pan meh jiga we. Tuh, kan urang aja tengah nipu si Mayo. Kami bina-bina teuing. Ana senula lajo geus wow geus kitu. Ah, wow, kusia dan gitu-gitu getih padahal lain sih teh. Kumaha Kang we? Teu kumaha aing sih teh mah getih teh buku. Dengekeun heula tuh. Getih di mana? Takut-takut Kok hirup kene. Oyo teu beunang. Rek modar ngahina keneh ka hamba, ampun. Oyo teu beunang deui. Peduli goblok. Amekeun. Oyo katipu. Bae da teu nyeri hate. Iya. Au. Iya. Iya. Ngomong lawan siapa jadi pada kejadian sampai kejadian cepat kejadian macam-macam ya alau anjing aduh usik sia anjing betul aing ditajok anjing
ada moal kena agen pasti seueul aya ngong lagi kaya seueul lagi kaya hey ada lagi kaya ada alami keluar deui mangkaning 7.000 lebar tuh ala jeung nyelap dina huntu deui dudut ala ini huntu nyelap ampun dudut piceun ala lebar adar deui Geuleuh. Heula hayang ben hayang tak geuleuh tuh hayang mah bisi kurang keneh lebok tah kan tah si kurang keneh mah walau walau Wala walau walau wala wala walau walau wala wala. hayang utah Ayah boleh makan di Pauli. siat aja alah Kasreng. nah jadi harus kegerenengan nu rapat ya udah ada bang ampun bang kembali ada bang udah bang gag gag iya gag 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 Apa sana kemudian sana sudah ngomong. si Ohang goblok aja kurang aja wak Aisyah meni kuat-kuat teuing sia teh cobaan mang neungeun aku batu geura neungeun aku batu ku batunya mana batuna jadi hanya nah nurut terlihat ka luhur nah teh hujan naon kalodok anjir utah goblok paingan aya hujan asem sia teh ngutahan ka aing heh ngutahan ka aing sia teh ngutahan ampun bang ngutahan ka alah lucir leuwih saya tepak saya goblok jangan ribut ada apa mau lihat sesuatu apa itu aku pengen lihat Nisa ya aku ikut dong Juga pengen. Kang ulu mun urang mah di kolornya tara di kolor tara kapoe tapi tutung pan kakak anjir koneng ibu siat aya nu busiat aku seorang busiat Mempunyai tai banyak. sinen goblok maka dituluikeun mempunyai waduk panjang aku seorang kap mobil naon itu buta busiat nu bener hayangnya busiat di kieu na ingat cik hayangnya orang paluruh ku hamba nya ku profesor urang tempok si belagu naon anu kieu sanes busiat naon lain busiat tuh kieu mah tuh nah maknya busiat sapiring Sekali usiat nanti. lain busiat atuh nu kieu mah naon modal sia teh atawa teh sia dicuelan kitu lah naon eta dicuelan kereupan
Epan colek tinu kieu ya. Epan cangkilung kalah di langkung. Epan papatong kalah di bawah. Epan colek Kalah ngadelek. lek Man. burung palung bodoh gelo dulur sorangan ulah pati di horoyan. Nah ya lauk nu beukeun lele dologeun nu kieu mah nya komo aya jagongan wah sadap ponyo meunang teu jeung lagdag di saeutik meunang genep sasakieu nya lumayan ngalalele dacing hati-hati bah aik bangsat Dewi Sinta ngawawelan waduh siapa kejeng ngising tidak kebina-bina teh teh itu kayaan anak silih petik pati sareng pamili silih ala nyawa sareng baraya kacarios ieu karna anu luar biasa kadijayaan nana ngalawan Arjuna ampir kadeseh ku karna atuh ieu Prabu Salya maksal bade ngabantosan nyaeta ngeunaan ieu kajadian sanaos jadi kusirna ieu karna Prabu Salya maksad bade ngabantosan aing waktuna ieu ngabantosan sok lawan Arjuna aing hanyaho hutang pati di barapati hutang gudang di balai gudang maju Arjuna saluhur-luhur lagi tak mengaluhuran sirah Arjuna maneh ieu Prabu Salya bade ngabantosan Panawa kayanana kasep mantu apa katingali ku ama anjeun ayeuna kurang fokus eta katingali ku ama anjeun ayeuna kurang fit katingali kurang sumanget ke nah dah kalau mah sumanget ramah waji katingali na kerasaan tapi katingali na beda da mah teh kolot pengalaman apa teh tapi ulah salempang ulah hariwa pikeun ngungkulan teu sumanget pikeun ngungkulan teu fokus ama boga cara naon kieu hayang pas temakan hayang pas mana kudu dihitung dietang kumaha 1 2 3 eta bakal fokus aja 1 2 3 tak itu hitung oh sae mangga sok sae mangga turutan nama sae malum ya karena teu aya hate naon-naon lempeng kayanana padahal ieu taktikna Prabu Salya bade ngabantosan Panawa kayanana sae ramade waji sok hitung 1 2 dina mangsa ieu karna nyebetilu kuda anu dikusiran ku ieu Prabu Salya dikanyedkeun atuh ngakibeg kayanana panah karna kamana karep kayanana 1 2 3 naon ramade waji teuing aya naon kuda teh ngajerete
Jerehem tuh. Kuda ngajeret teh ngajerehem duka ya naon. Kade atuh Ramadewaji kade. Kade Ramadewaji sok de. Gitu. Keun antep saya karep. Mangga. Hitung deui. Saya mangga. 1 2 3 naon deui jika nama aya kasieun aya beurit mun dihareup Aya gak? aya beurit nah kuda sieun ku beurit da beurit teh 3 mun 2 mah moal sae mangga sok itu deui 1 2 3 itu kuda teh kunaon teh panah karena anu kamana karep seueur para prajurit anu tatuku panah karena malahan aya anu nembus ka para dewa di sawarga Maniloka atau para dewa benu ieu kakarna wireh karena mentangna kamana karep itu ujaring carita atuh sadayana anu kakenaan panahku karena nyapa ya karena supaya apes dina poe ieu sadayana nyapa karena nyupata karena supaya apes dina dinten ayeuna sok deui kasep karena sae mangga 1 2 3 lami-lami ieu karena curiga ka ingkang Rama mertua galagatna kieu keneh atau karena curiga gitu jaring carit bisi salah aing dah kumaha kulan boa betoha aing gitu teh bawa ngajailan tuh cik henyau kaula mau ngaluarkeun panah tapi kaluar ngitung ti hiji nepi ka 3 1 2 3 1 2 3 nista maja utama 1 2 3 pangkarna yana rapate saya nggak usah biuk siara sama dipasakna turun saya naon tah naon sakakola teh karena aing di mitoha mane dengekeun mitoha sote pribadi tapi ieu di lapang perangan hukum perang saha-saha anu ngabantuan musuh berarti musuh aing naon samaksudna aingan anjeun nyebut hiji nepi ka 3 dina kaula nyebut 3 eta les kuda dikenyeutkeun nepi ka panah aing kemana karep gara-gara sia salya turun sia iya tuh turun aing di mitoha pribadi tapi ya urusan negara jembasa turun sia sakira-kira anjeun rek bantuan Pandawa ngajedog di ditu jeung aing hayang lawan aing salya turun ana sama kalau wihan tah
dengekeun ku sia-sia minantu goblok kabina-bina teuing saapes poe sia apes setan saya ngejatip nyata tina karetakan kabina-bina teuing sia lamun lain mitoha paragatnya wak aing jadi aing serangan musiran hayang nyaho sok hayang nyaho aing Arjuna maju jeung aing Jang kunaon saya turun dina kareta euy bari ngabobotkeun HP naon bari jeung baeud di saya teh kunaon euy Jang kumaha mana nyaho karna teh lanceukna Panawa panggedena eta teh cikal teh ye aing mah nyaho dina komik coba tutun teh aing mah aslina aing mah teh deui matak aing gegebegan aya nu nangis wae aya deui ibu Kuntina Librata nangis ningali karena jeung Arjuna teh deui di belah wetan ieu Tegal Kusetra aya istri anu ngabela Arjuna daya sanesnya eta Dewi Srikani anu bakal ngabela ingkang Saroge anu kiwari ngalawan karena bakal ngabongohan karena ditembak di pelih wetan ku Dewi Srikani datan nirata ngademang datan nirata ngademan ewuh mangkulingan rana denira masa no bisa ngabelaan salaki kaula iwati kaula karena utang pati di Barapati utang urang di Barabirangku kalau bakal dipayahan karena maneh dina waktu ayeuna di waktu saya bakal dipayahan rasakeun panah ti kaula rasakeun Dewi Srikani kagungan gelar Dewi Kekemang Yuda ngeceng karena ketebihan mak anu di sasarnya tati korona rasakan karena rasakan Arjuna sanajan aing serangan aing mamunur sasiku mangejat satunya beas benas dikersayang tumampara ieu panas Srikani lempeng pisan kakara nanging karena rikat katingali ku juru matana atuh tiasa ngalaukayan panas saha lain ti panas si Arjuna ieu datangna digana panah nu nyasar ya nyasar dua kali tah menya panah nyasar 3 kali deuleu saha nu anun bebela benas dikersayang tumampara ieu panas Srikani lempeng pisan kana pamunteuna karena nanging karena ngagiwar atuh kumisna karena anu paling kensa nyata kasabet ku ieu panahna Dewi Srikani atuh rampung kumisna kana saha ieu jelema anu bebela ka si Arjuna
lami-lami karena ngincer kayaanana katingali ku juru mata ieu karna yen anu ngabelaan teh nyaeta Dewi Kekemangi Yuda Dewi Srikani kayaanana ngabelaan meureun tah si bau nyaah meureun ka salaki nyaah meureunnan kanu jadi salaki teu meunang kitu licik Srikani anjeun geus ngawiwirang kaula wayahna anjeun Srikani diwiwirang ku aing karena maklum luar biasa kadijayaanana ieu panah tiasa mengkol kayaanana anu disasarnya teh Dewi Srikani kayana rasakeun Srikani puasa karena puas kumisna karurut kumisna karurut puasa karena aja kurang ajar si karena iya panah karena anu disasar teh tali apokna iya Dewi Srikani atau tali apokna Dewi Srikani kat sabetku panah karena ngagebrai gunung sakemaran pinareupna ieu Srikani katingali ku sadayana Srikani wiwirang di kolong catang kayana ngaguruh sadayana para prajurit ningali pinareupna ieu Dewi Srikani ngagebrai karena Bateng ampun ojer susu oi wah sape sadob oi nyir alah jang alah dunungan aing dengan lap teu bateng ampun kan ampun kurang aja utang pati barapati hutang udang di barang si Srikani geus ngawiwirang aing manehna diwiwirang ku aing nyaho maju sia Arjuna sanajan aing serangan maju jeung aing sa Arjuna hayang dina hiji panah ngaluarkeun ratusan panah kaena datanira ringkong konan datanira ringkong konan kieu mangkelingan rana ingkang mangkelingan rana iya lawa awaking wang kembang gedang rasaning ati waktuna aing balas dendam Arjuna hutang pati di barapati hutang wirang di bawirang kebenaran si Arjuna kali serangan dicapluk ku aing sebabatokna ku aing dihakan ku ieu hutang pati barapati hutang wirang Arjuna maju jeung hayang nyaho hah hayo
nyurung kuinatan ti hanapnya taya Ardawalika ngadodoho ieu karna samarupna Arjuna katingali ieu ku karna aya nu ngarontok ti hanapnya tanaga atuh luar biasana ieu karna ieu panah ngadak-ngadak aya di payuneun ieu Ardawalika kayanana naonan eta nyurung kuy le wah di podaran ku aing sia goblok setan alas naonan sia heh rek nganon bebela sia warjit ti si Arjuna nya iya warjit ti si Arjuna teluh ti si Arjuna kek ngomong no sia maneh teluh ti si Arjuna kiriman manehnya ari maneh Arjuna lain naon Arjuna kaulah karna Arjuna mah tuduh itu daek sameledok nah bersarua itu ti Arjuna itu ayeuna karna naonana Arjuna kaulah lanceukna ay nah nepi ka sarua kieu ieu jeung naha dilanceuk teh para sea urusan aing di podaran ku aing sia sok kaula lain warjit ti si Arjuna kaula lain teluh ti si Arjuna tapi kaula anu hayang males pati ka si Arjuna dipaehan ku aing hei ngalengkah salengkah deui maehan Arjuna paragat dewa maneh ku aing rek ngebela teh tuh lain teh kebelaan Arjuna paehna kudu kuleungeun aing dua lengkah anjeun paragat dewa ku aing karena beri kesempatan kaulah karena beri kesempatan karena kaulah hayang balas pati kasih Arjuna karena hayang balas pati karena izinan kaulah karena hayang balas pati kasih Arjuna karena please karena kasihanilah aku karena bener maneh hade kabela kaula leres di mana aing geus leuleus pek belaan aing masih kena jagjag upami kitu diantosan leuleusna ku kaula diantos leuleus ya tolong milami teuing nu alami kaula bakal ngantosan leuleus salila bangga bener teu nyahoeun make aing make obat kuat bener leuleus atuh rasakeun si Arjuna nya yang kabeh pamusir nempo kana perang na karna jeung Arjuna leuy bang dianti-anti nu dianti-anti ku sararea euy silih panah tina hiji panah ngaluar ribuan panah leuy rakot dibales ku Arjuna pain ku teu deui aing mah aneh aya panah ngaluarkeun seuneu berebet Arjuna ngaluarkeun seuneu karna ngaluarkeun cai oh ajaib leuy Arjuna ngaluarkeun beas karena jengkol der ngaliwat di tengah-tengah teh kumaha eta ilmu na pegak kitu yang maneh rupa-rupanya Arjuna ngaluarkeun voucher karena ngaluarkeun bonus wah itu ongko ti ongko THR teh sia mah bagja hidup teu luar biasa jang bak tong ngarep teuing bapaknya ngabdi perang lila pisan nya aing aduh ampun lami-lami teu saimbang antawis karna jeung Arjuna atuh karna kadeseh ku Arjuna kayaanana parantos ripuh kitu ujaring carita atuh karna
mansatnya tenyungkeun bantosan ka Ardawalika. Hei Ardawalika, aula ka dieu. Abong orai. Asup jeung eta teh tina taneuh he. Da kana beton menyeri. Stah ayeuna waktuna meureun Ardawalika. Wayahna si Arjuna bawa hulukna ka dieu. Laras sak iyah beres nuhun kana nuhun. Permios. Aduh banyak. Setan batu. Bakat tingku atoh bener nya aja. Yai Arjuna pentangkeun panah itu karena parantos kadese. Raka Batara, Yai awatos kakang karena mung nyalira. Yai kaula nun kaula wayahna Yai ieu perang Yai teh di kasempetan salira. Wayahna perak tembak karena Yai. Awatos mung nyalira kakang Kresna. Yai ya Arjuna nuju ngabedega dina saluhureun kareta dikeceng ti handap ku Ardawalika. Nu dikeceng nyaeta mastakana ieu Arjuna, nanging dina mangsa digabrug Arjuna ngelok atuh anu kenging teh mahkotana wungkul kitu kayaanana. Ari samarukna ieu Ardawalika mah anu kengeng teh mastakana ieu Arjuna padahangan saukur mahkotana kitu kayaanana. Kaget tenera aningali Kakang Kresna. Yai kaget tenera ningali ingkang samya pada ngalaga ya ingkang samya ngalaga kunaon eta mahkota salira Yai. Duka Raka Batara aya makhluk anu nyabet kana mastaka kaula. Upami kaula tengelok rupina mastaka kaula hulu kaula nu kacana ku eta makhluk. Di mana datangna Yai? Tihanap. Tihanap leres. Yai Raka Batara lungsur heula Yai. Bade naon lungsur sae mang. Ardawalika bingah bari samutut kayaanana samarukna mah mastaka Arjuna. Benang Ardawalika. Benang. Mana? Diharap. Si keluarkan. Iya huluna si Arjuna. Gusti nu agung
abong sato si baba abong urer laon tingali ku maneh Ardawalika aya huluan eueuh daek samoledok mahkota nagring asin teh gua degetin ha bu naon yo bere kesempatan di sekali deui sok nuhun kurios kurang ajar dia biji nangga gurawah kaya Yai Prakabatara kadir pada naon Prakabatara tah di dia Yai naon sok kuda-kuda cing laras Yai maksana sok kuda-kuda sesegen kuda-kuda salida keluarkan pancaroba maksal pancaroba keluarkan saya teras di kumaha cekel kedua panangan cekel kedua panangan nya Yai ya Teraka Batara teh pada sulap naon ye sok tungkulkeun eta pancaroba kanap kana teh kieukeun tah kitu upami saur akang Yai hiji dua tilu Yai pusirkeun panangan dina tanaga dina panangan duanana usai Raka Batara hiji dua tilu engke eta mah engke ieu mah akang mah ngomong hiji oh sugan teh ayeuna ih akang mah sok Yai siap Yai Ardawalika anu dikeceng mamastaka Arjuna karesan silo kumata poe dapaleun ieu pancarobah parantos aya di payuneunna ieu Ardawalika atuh sateu acana nyapet kana mastakana kapiheulaan ku pancarobah ngagabres kana ti korona ieu Ardawalika emas simpati ka ieu Raka Batara tinggali etoke segede kieu naga Yai lain toke ieu teh naga Yai bu naga ti mana ieu teh ke Yai bakal apa aku akan dibejakeun wayana hayu ayeuna urang lawanan deui ieu teh ti karna sanes ti karna Yai karna mah teu boga nu kieu karena ngukut satu karena mah manuk kita bukain wayahna Yai ayo supata tisadayana ya karena apes dinten ayeuna nuju ngusiran nyalira ari karetana tengah kecelik karena tanah anu gurawah atau ya kareta karena tetiasa usi kaya anana atau ya karena maksad bade turun tina kareta ngalareskeun ieu kareta atau napi roda kareta bari jeung imut ngagelenyu ieu karena parantos pasrah kaya anana ngahaja banera bodas ku ieu karena teu dicanak estuning parantos teuneng ludeung masrahkeun sagala perkara kana hadiroh Gusti nu kagungan ngahaja karena teu nyanak banera bodas kaya
Yai Arjuna adi akang Yai akang paeh panawa tetep 5 baik Yai masrahkeun akang kasalira Duh. Arjuna teras-terasan ku kresnanya tapi ngaluarkeun Pasopati atuh ya Arjuna bari jeung teu ningali karena ngaluarkeun Pasopati malum karena teu nyanak manera bodas nawiskeun masih keneh siap perang atuh karena katiponan Pasopati ngagelenceng mastakana kayana bari ngareret ka Ingkang Rai Arjuna imut ngagelenyu ya karena abas ti korona nyataku pusaka anu katalah pusaka Pasopati atau karena ngagelenceng masing pati teman kaning perlaya bahaya karena gogo yang dulu itu karena ngagelenceng mastakana leuy ibuna walah itu ibuna ngejerit leuy ngoceak nyempurkeun Gusti kabeh panawa ngariung tawis meureunnan kalanceukna anu panggedena karena jang mudah-mudahan jadi contoh keur urang yen neundeun letah kudu satukangeun akal jeung pikiran teu kade deuleu saseukeut-seukeutna pedang moal leuwih seukeut tibatan sungut sasanget-sangetna leuweung moal wilang sanget tibatan sungut mudah-mudahan urang tiasa ngajaga tekad ucap lampah urang supaya teu nyinggung batur supaya teu jadi masalah kanggo balarea yang sakitu we teh Kang sapara kanca hapunten tina samudaya kalepatan mudah-mudahan sakali deui pangersana Bapak Lurah Tatang Heriana sarana cing ditetepen dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu pamitan sanes bosenan, parmio sanes teu sono sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun cag.